kelompok hiji MIPA 4 parantos waktosna ngaduikeun dongeng Sunda sasakala gunung. Astagfirullahaladzim, gunung naon? Sampurasun sadayana, akhirna tos di penghujung video tugas podcast dongeng. Saacana, kenalkeun heula abdi Mega Buana nomor absen 18 bakal ngalanjutkeun dongeng terakhir ngeunaan sasakala Gunung Kendang bagian kadua. Kumaha kepo teu kanu carita kamari? Sok mangga hayu urang dangukeun. Caritana nu ngalabring tea geus nepi ka nu dijugjug. Breuk ngarimpak rareureuh di hareupeun gedong kabupaten. Harita teh geus rek bray-brayan beurang, tapi aneh bin ajaib, eta dua upas teu araya. Kabupaten oge suwung, leungit tampa leuwih ilang tanpa karana. Sakabeh nu hadir musna teu nyaho ka mana leosna. Nu aya sesana ngan gamelan-gamelan tea, kasur nu digulungkeun urut diuk sinden kabeh robah ngajadi batu. Tuh nepi ka kiwari nalah gunungna disebut Gunung Kendang. Dina mangsa nu geus kaliwat, dina malam Salasa atawa Jumaah Kaliwon sok aya raramean siga nu keur hiburan. Sora sinden gagalindeng angin-anginan, sora panjak nu senggak, sora gamelan nangnenong ditempas ku sora kendang. Eces pisan. Dipungkas ku sora goong, ear nu surak nu senggak ka kuping rame pisan. Loba jalmi nu katipu. Ti lembur nu belah kidul Gunung Kendang saperti Cikareo, Bantar Peundeuy jeung nu sejenna nu deuk lalajong ngabring, manehna nyangka aya karyaan di Kampung Cibitung. Urang lembur kaleren Gunung Kendang nyangka yen nu nanggap wayang teh di Cikarosea atawa Bantar Peundeuy. Burusut nu lalajong ngabring nuju ka belah kidul. Di jalan abring-abringan nu ti kaler jeung nu ti kidul pasanggrok. Terus silih tanya di mana aya nu karyaan teh, masing-masing ting polongo teu aya nu bisa ngajelaskeun. Terus baralik kalayan hatena marurukusunu keuheul ngarasa katipu. Keanehan Gunung Kendang nyaeta balatak batu-batu nu siga kendang, goong, anggel, guguling, jeung gulungan kasur. Anu siga gulungan kasur reana aya 14, anu nangtung, anu ngedeng. Anu siga guguling panjangna 1,5 meter. Gunung Kendang ayeuna aya di Desa Sukamukti, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut di Komplek Kahutanan nu katelah Blok Jagastru. Akhirna carita dongeng sasakala podcast teh rengse. Urang review heula saeutik ngeunaan Gunung Kendang. Jujur mah saacan ngadongeng teh abdi teu apal di mana Gunung Kendang. Ieu ge karek pertama kali ngadengen namina. Nah jadi menurut sababaraha sumber mah Gunung Kendang mulai dikenal pas aya pendaki nu kapanggih maot di gunung ieu. Mulai ti eta, Kendang dijadikeun destinasi pendakian ku warga di sakitar kota Garut. Tinggi gunungna teh di luhur 2617 di permukaan laut. Nu nyieun ieu gunung jadi salah sahiji nu tertinggi di Jawa Barat. Gunung ieu miboga has mulai ti hamparan kebon teh nepi ka savana nu ngamanjakeun panon. Di eta gunung aya opat tegalan fumarole kaasup Kawah Manuk anu legana kawah 2,75 km. Gunung Kendang miboga sublimasi sulfur, peletukan letak atawa lumpur panas jeung cinyusu anu panas. Wah keren pokona mah. Teu karasanya video podcast teh geus nincak ka bagian akhir. Hatur nuhun kanu tos ngadangukeun perjalanan podcast kelompok hiji ieu. Harapan abdi ngawakilan kelompok sing dongeng-dongeng kieu teh tetep dilestarikeun ku para wargina, tetep disubarluaskeun. Intina mah tong poho kana budaya nyalira. Sateacana abdi sareng kelompok ngahapunten bilih aya kecap nu teu bener atanapi kesalahan lainna. Abdi sareng kelompok teh kumargi masih keneh diajar. Hatur nuhun kanu tos ngadukung kelompok ieu, sarta bilih bade masihan saran mangga wae pasti ditarima. Hatur nuhun sadayana.